Siap. Banyak. Action. Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sun. Aduh, kebeneran je apa ngejeng Ustad? Balik kemana Pak Haji teh? Ah biasa Pak Haji mah tos eta tah ngalongok kebon, ngalongok sawah. Lain je ka dieu. Aing penting kebeneran. Kasih bujeng maghrib, Abi. Mereka mana deui? Bade eta darusan, pan sekedap di maghrib ieu teh. Oh, tah justru eta. Ieu teh kudu diobrolkeun. Ieu teh penting ieu teh. Ke menyangkut harga diri Haji Mayung jeung menyangkut. Langsung gusur aja ya. Oke lah, lain dia lah. Sok. Roll. Action. Tah menyangkut eta ieu teh penting ieu teh. Ieu teh menyangkut tina masalah buka jeung imsak. Cik ade. Haji naon ieu teh? Kadieu heula sakedeung sakere. Aduh ya Allah, dia naon? Kadieu losok. Kan. Duk. Kela. Dan kela. Kalanya orang pelong lah. Pak Haji atuh aya naon Pak Haji teh? Action. Ya kan dia. Pak Haji aya naon atuh asok luas Pak Haji mah ieu. Ulah sok kitu utan cicing. Aya naon Pak Haji? Cicing heula sing nurut. Ya. Rek nurut ka saha? Apaan itu tokoh masyarakat? Cicing. Arek nurut ka saha Ustaz? Siap. Kalau cuma kasih dia. Siap. Action. Nurut ka saha? Apaan itu tokoh masyarakat? Pak Haji Mayung anu geus genep kali mau ngahajina. Ulah sok ngalawan cek Pak Haji ka dieu. Lamun cek Pak Haji ka ditu. Lamun cek Pak Haji ka dieu. Naon eta teh kitu. Aku udah Pak Haji, kan sekedap di teh maghrib abi teh ieu teh. Kumaha lamun teh anu adan. Lah, ieu mangkana dengekeun heula yo. Orang terhormat, tokoh masyarakat jeung orang terhormat jeung tokoh masyarakat ieu. Arek komplain je ka Ustad. Komplain naon Pak Haji? Dengekeun. Engke. Kan biasana yo. Buka teh jam genep 15 menit. Mohon. Ya, bener kan? Mohon. Nah, ieu orang terhormat tokoh masyarakat geus genep kali mau ngahaji, arek protes. Ayeuna teh turunkeun Ustad, ulah nepi ka jam genep 15. Jam genep pas kene pas. Jadi mundur. Jadi ulah pe ditu teuing. Pak Haji kon kerebek, haus. Oh tuh mani lila teuing. Aing kawin. Oke. Sampai ka dieu. Itu mah katanya. Baiknya bisa dipegat. Iya kalau udah geus kasih ya teh. Pak Haji, eta mah sanes aturan abi. Eta mah aturan di mana tuh? Di pemerintah. Oh, di pemerintah pusat ya lah. Di Pusat. Eta mah aturan di pusat, lain aturan di abi kade Pak Haji. Nah gitu. Kalanya. Sok siap. Action. Eta kan Pak Haji mana mana? Nya ditanggal Pak Haji. Oh, urang kene. Langsung di eta. Yo, deng. Pokona mah Ustad. Lamun jam genep 15 mundur. Kana jam genepkeun. Pak Haji. Punten pisan. Gusti teu tiasa kitu dina Mas Ali waktu mah Pak Haji. Da eta mah tos aturan ti pusat. Aturan ti pusat di mana? Yo. Haji Mayung geus berbicara. Geus mal bisa dihalangan. Bejakeun ka pusat mah. Ceuk Pak Haji Mayung anu geus genep kali mau ngahajina ahli infak ahli sedekah jeung ahli berjamaah. Bejakeun ka ditu. Moal mana naon? Ceuk urang ditu ge paling muhun eta mah Pak Haji Mayung kedah dilaksanakeun kedah. Bakal gitu Ustad kade. Makana tah amat mulai ayeuna nya pan sok dirinya sok tadarus heula tah. Tadarus pas jam genep langsung. Nah itu sama Godin Gitu aing aja aing. Iya bawa suri wae sih tadi lu. Disalahkeun ku di dinya. Pas langsung Pak Haji sanes na itu sama Godin buka mana teh. Allahumma lakasumtu. Kalau maksud awak ka gimana benerkeun eta. Oh dibenerkeun gitu. Ih urang mah teu wae teh. Action. Pokokna mah pas jam genep ceuk ustad teh dina speaker. Allahumma lakasum
Nama itu sama godin an adai pardi sahri Ramadan. Hadi hisanati lillahi taala. Buka we di dinya mah. Cepet atau cepet. Nah, iya. Berikan di. Langsung ulah dituntaskeun ku teh. Pak Haji lain saya lain itu sama. Lain abi teh mikiran asal nama itu asal anu malaka suntu ya. Loka suntu atau nanti nah itu sama Godin, Pak Haji mah. Heeh, urang teh nah itu sama Godin. Heeh. Pak Haji lain itu sama Godin. Ya, deng pokok nama Ustad Letik anu karek melenguk ya dengekeun heula ya. Cek orang terhormat. Pas jam genep engke langsung Ustad dina speaker. Nawa itu sama Godin ada Pardi Sahri. Punten. Lepas sanes kitu bacaan lagi Pak Haji teh. Nah, make jeung dilepatkeun. Lepas sanes kitu eta mah niat bade puasa Pak Haji. Tah ieu Ustad anu karek melenguk geus wani cuan-cawan teh. Ya, ieu teh geus genep kali mun ngahajina ge jelema bersih, bebas babacaan mare kumaha wae oge. Sok ngaco wae ieu mah. Ari Pak Haji atuh tos kitu kumaha dari lepat makan kudu dilereskeun kan kewajiban abi eta teh Pak Haji. Sok kan bae lah hampura ngaranna gen manusia biasa boy. Ulah sok ka mana karep. Sok. Cang, hiji deui. Naon atuh Pak Haji kabur mah. Ya, dengekeun heula. Dina imsak ulah jauh teuing tina adan kana adan subuh teh. Ya ulah deket teuing kana adan. Heuh. Ulah jauh teuing. Ulah jauh teuing. Ulah jauh teuing kan ulah deket meureun. Adan geula kan imsak teh kadang 15 menit kana adan maghrib berarti ulah jauh teuing deket. Ulah jauh teuing nya kana adan subuh kudu rada deketan. Jauhkeun kana imsak itu jauhkeun kana imsak. Jadi imsak teh biasanya jam 4 urang ge nyebutkeun kitu nya. Sok, action. Yuk, hiji deui dengekeun yeuh. Dina waktu imsak. Kade yeuh, nu ngomong tokoh masyarakat anu geus genep kali munggah hajina anu namina Haji Mayung ahli infak kali sedekah dina imsak. Dangukeun ya Ustad, dangukeun. Mohon nya sok atuh Pak Haji. Ulah jauh teuing kana adan subuh. Yuh, ari Pak Haji, atuh kumaha lamun kitu mengadamel aturan kitu mah Pak Haji. Engke abi teh asa di penjara atuh Pak Haji. Allahu Akbar. Engke teh abi teh digugusur di neraka di kitu-kitu. Sia teh cenah Ustad. Sia menurut Haji Mayung, sia dipertot ka neraka kumaha Pak Haji. Aduh, abi lamun kitu. Hop. Ulah mamau. Aya aya. Ulah loba. Hop. Ulah sok mamawa ditu teuing Ustad. Ulah sok mamawa bahasa anu bieu. Ya ieu mah aturan dunya we, aturan dunya. Cek tadi bisi aturan anak, bisi aya nu protes di masyarakat atawa ti tokoh-tokoh anu lain bejakeun. Ieu teh perintah Pak Haji Mayung anu geus genep kali munggah hajina. Naon pangna Pak Haji pangna kitu teh? Yoh, dengekeun peuting kamari. Pak Haji beres sahur lamun Ustad percaya matakan rada geserkeun ka belah ditu, rada deketan kana adan subuh imsak teh. Pak Haji kasarean yo nyari-nyari jam 9 beurang. Wah, eksahan tanggung jawab. Sok, eksahan tanggung jawab. Makana rada deketan kana adan subuh. Hah? Kade yo. Engke bisi Punten Pak Haji. Eta mah sanes salah waktuna, nu salah mah Pak Hajina. Punten kitu mah. Duh, Haji ieu kumaha? makana Ustad sing ngakuku kana aturan cek Pak Haji, pana pamentah Pak Haji. Hah? Kade yo. Tah kitu. Tah hiji dengekeun yo, catet. Ku Ustad jeung kade. Dengekeun yo. Lamun di dieu hayang manyang, modelkeun tahlil hayang imamna ku Ustad, modelkeun syukuranana hayang ku Ustad, modelkeun aya kepentingan anu menyangkut babacaan hayang di imaman ku Ustad. Gugu ya. Pak Haji Mayung. Di mah malah anu bisa ngahalangan atuh. Hiji catat. Adan dina tadi arek jam buka ulah jam genep 15 atau sekian. Paskeun jam genep. Kadua, catat ku Ustad. Dina imsak deketan ka subuh. Supaya Pak Haji henteu kasarean. Nya, catat yo. Lamun Ustad bisa ngajalankeun anu permintaan 2 bieu.
Ustad di dieu. Silahkan arek ngimaman, arek tawasulan, arek jadi nanaon oge silahkan. Pak Haji moal ikut campur. Sabab Pak Haji sabeuna teh. Tah kitu, lamun aya masyarakat anu protes, lamun aya masyarakat anu ngomong, "Ustad, naha buka teh sakitu. Naha imsak teh jam sakitu." Sahurkeun, ieu piwarangan Pak Haji Mayung orang terhormat anu geus genep kali nu ngahajina, ahli infak, ahli sedekah jeung ahli berjamaah. Catet. Sakitu ti Pak Haji. Daek laksanakeun. Teu daek. Ulah imam mandi. Assalamualaikum. Aya teuing nyaan dasar haji burung rek kumaha aturanana eta teh nya Gusti kumaha lamun waktu doroba ari kumaha nasib urang di dieu kumaha cek masyarakat di dieu encan ke geus balik ke akhirat ning kumaha aing ieu mah haji mah Gusti ari teu nurut kumaha aing ieu teh eta mah Cingera. Kira endingna kumaha? Keuteuh pokona mah. Kieu ya tong aduh-aduhan. Lanjutkeun ka masjid atawa balik deui. Tah kitu enak teh. bolak-balik ka ida hayonya Heeh. Kieu lah di dieu teh lain di dieu teh. Lanjutkeun ka masjid, ayeuna teh atawa balik deui wae ka imah daripada picacapekeun gitu. Heuh. Nya. Heeh. Tah gitu. Tapi lah haula lah ka masjid deh gitu ini. Aduh bingung ya. bolak-balik heula teh sabaraha balik kitu nya Entong kitu eta. langsung Kian. Ka imah ka masjid. Ka imah ka masjid. Tapi da ieu teh kewajiban. Ah, lah haula we aing. Tah gitu. Action. aduh ya Allah ya Robi ari geus aya nu kieu ye ari sia haji eta teh kumaha nya teh pikiranana bingung eta di ka masjid atau balik deui ya teh gitu ari ka masjid mah teh cacapekeun gitu ari teh ka masjid kumaha geus kewajiban da ya teh tapi lah hawala Gusti salametkeun abdi Tak ada panggil di dalam. Tadi kan tongol kading geus kan. Action. aduh astagfirullahaladzim banyak teh aing geus balik geuning kalah nyegat itu teh si haji teh Woi. Ustad, inget naon anu dibadamikeun bieu. Kade. Lamun teu inget. Eueuh imaman ku Ustad. Catat. Nah. Assalamualaikum. kumaha ieu teh Gusti Allah ya anak si haji burung